Reserse Narkoba Kepolisian Daerah Jawa Barat hasil ngungkap tempat produksi narkotika golongan G nu perenahna di Desa Paseh Kidul, Kan Paseh, Kabupaten Sumedang Minggu beurang kamari. Di tempat produksi eta, pihak kepolisian nyita sabaraha barang bukti saperti bahan baku narkotika, 2 mesin produksi narkotika jeung kurang leuwih 2,1 butir narkotika golongan G nu make label LL. Selain ti eta, patugas oge hasil ngamankeun 3 urang tersangka nu kabeh masih keneh satu kaluarga kalayan inisial MSN, T, jeung O nu asalna ti Kabupaten Majalengka jeung Kabupaten Sumedang. Pangungkapan tempat produksi narkotika jeung 3 tersangka eta mangrupa hasil pemekaran ti Subdit 3 Direktorat Reserse Narkoba Polda Jawa Barat. Berarti sekitar 150.000 butir. Ya, satu hari. Dengan 2 mesin tadi itu di sana. Selama operasional warga tidak ada yang tahu. Jadi antara inisial A dengan pembelinya itu mereka jual putus melalui ada lagi yang inisial T di Tangerang. Jadi semua permintaan pesanan melalui T pesan kepada saudara A. 3 tersangka eta dijerat ku Undang-Undang Nomor 36 ngeunaan kesehatan pasal 180 genep jeung 187 kalayan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara atawa denda nepi ka 1,5 miliar rupiah. Ku ayana kasus sapertos ieu, urang sadayana diajak pikeun leuwih waspada jeung salawasna ngajaga diri tina pangaruh narkoba nu bisa ngarusak masa depan. Hayu urang bebarengan perangi peredaran narkoba jeung jadi generasi nu sehat, cerdas, sarta berakhlak mulia. Mugia warta ieu tiasa janten pangeling-eling jeung motivasi pikeun urang sadayana supaya salawasna hirup dina jalan nu bener tur jauh tina barang haram. Hapunten bilih aya kecap atawa carios nu kirang merenah, hatur nuhun kana sagala perhatianna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.